Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamirsa, patepang deui sareng simkuring Muhammad Rizky Ramadan dina acara seputar warta. Nu nyuguhkeun informasi manfaat tur faktual keur bararea edisi kaping 25 Februari 2021. Pamirsa, salam 5 menit kapayun simkuring bari nyarengan pamirsa sadaya dina informasi sabudaren Jawa Barat. Ngadu nasib di lokasi wisata Pangandaran. Balantik di tempat wisata basisir Pangandaran tetelah bisa ngadatangkeun kauntungan. Balantik oge bisa ngadatangkeun pikeun ngabayuan keluargana sumangga nyanggakeun bae wartana. Di kawasan wisata Pangandaran ti baheula tu kakiwari teu saeutik nu ngahaja nyiar kasab ti balantik rupa-rupa kadaharan jeung kaulinan. Ti dagangna horeng lain wae urang Pangandaran kados sabeureudana, tapi oge teu saeutik anu joat ti Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis jeung sajabana. Salah sahiji nu dagangna teh nyaeta Ude Supriyatna, urang warga ti Garut anu geus 12 taun dagang baso cuangki di basisir Pangandaran. Nurutkeun Ude, ari kuleukeun mah balantik cuangki di basisir Pangandaran teh ngadatangkeun untung anu lumayan gede. Ude oge bisa ngabayuan keluargana ti ladang balantikna teh. Buktina ayeuna dina sapoena Ude bisa ngalabati tepi ka 300.000. Nurutkeun Ude jeung padagang sajena nu dagang di Pangandaran teh boga beukeutan atawa organisasina. Eta teh sangkan nu dagangna tartib jeung aya nu ngurus mun pareng aya pasualan. Mun sakitu ti simkuring hapunten bila aya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.